Jantan ieu mah istilahna mah kampung teh kanggo Bapak mah kanggo urang deui lah khususna bersejarah sih kana teh nya Pak. Kampung terpencil ieu mah gitu. Bersejarah pisan. Kami dikantunkeun teh. Kami kan anu masihanana teh luas peunteuan hanya hanggelu gitu. Nyaman ieu mah asa teridoeun gitu nya. Ti mangsa tos puluhan tahun. Ayeuna dikantunkeun. Kampung mah zaman deui dia nikahkeun teh. Oh di dieu, di lembur ieu Pak. Oh. Kampung teh da aya wujud abdi peunteuan pang sepuhna sareng pang payuna aya masjid teh. Desa Pasuk anu ayeuna jantan ke desa nikah teh di dieu zaman deui. Oh, mohon. Masjid ieu teh tos aya, Pak. Oh. 1800 tilu ieu teh ayana teh. Masya Allah. Berarti tos sabaraha puluh tahun nya. 100 langkungnya masjid teh 100. Generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Putra Sunda. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengaprak lagi ya ke daerah Kampung Babakan Situ, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Baraya di sini itu ada kampung terpencil ya. Dan masjidnya katanya di sininya udah mencapai usia 100 tahun lebih ya, kata si bapaknya. Nah, jadi kita penasaran Baraya. Nah, jadi Baraya di sini selain masjid bersejarah, di sini juga rumahnya panggung-panggung semuanya ya, hanya 7 kepala keluarga di sini dan rumahnya panggung-panggung itu juga bersejarah dari dulu katanya barengan sama masjid tersebut Baraya ya. Nah, kita penasaran banget, kita lihat sama-sama Baraya seperti apa kondisi masjidnya dan juga seperti apa rumah-rumah di sini. Kita penasaran dengan suasananya. Yuk ikuti terus perjalanan saya Baraya. Bu, leju moe. Depi ieu teh tilas naon, Bu? Madrasah atuh nepi. Oh, pasantren kapungkur sanes. Oh, tilas madrasah. Mau anu mah tos teu diurusnya lebar. Iya, aya di sekolahan. Oh. Terus ieu teu anu ngadaramel bangunan sekolah anu tidak seueur aya nama. Oh, mohon. Pura pusakana di ieu. Depi ieu teh kalebatna teh sa RT nya, Bu. Sa RT ka ieu teh mencil ieu. Atan nepi sa RT ieu teh, Pak. Oh, iya mah lebat ka RT Tonggoh, Pak. Ieu teh Kampung Babakan Situ, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja. Oh, kaditu nama tos ka Pasir Salam. Mohon. Oh, tos benten deui. Oh, mohon. Oh, dina irigasi ieu. Oh, mohon laras. Aduh, iya dilelebar kieu nya, ieu terbengkalai. Ieu teh tos sabaraha tahun, Pak? Tahun. Iya teh kieu na teh. Oh, kapungkur mah masih kana dianggo aktif. Ieu teh payuna Kecamatan Mangunreja mah Kecamatan Singaparna kanggo desa di kabitna pan desa Sukasukur desa. Mohon. Ayeuna jantan dibekarkeun desa Sukaluyu sareng desa Pasir Salam. Mohon. Nah, ieu teh payuna tahun 83. Oh, iya teh bangunan ieu teh. Oh. Ayeuna teh sadayana Palitongol aya madrasah, Palitilu madrasah. Sa desa teh kapungkur teh mau aya 3.
Citali isuk iya bahkan situ teras pasti salam itu di Cibogo. Oh, mohon. Ayeuna mah ieu mah tos teu dianggo pisan. Di awal teh sadayana murang kalina ngarali. Ngarali gitu. Ada Oh. rambel di tempat misalnya. Mohon. Jong di bahkan jengkol di Balanongan. Ayeuna mah tos seueur panggilnya, tos seueur mohon. Karena perkembangan daerahna teu berkembang margi panginten lokasina teu madai dango bumi kawaniis ieu mah pinten. Mohonnya ieu mah. Da mung sakieu panginten gagemplek ieu mah nya Pak nya. Oh, mung sakieu. Nah, jadi Baraya di sini itu dulunya ini bekas madrasah katanya ya. Namun sekarang terbengkalai dan di sini hanya ada 4 atau 5 bangunan ya. Rumah panggung, 5 bangunan rumah panggung di sini dan di sebelah sananya satu masjid Baraya ya. Ini merupakan sebuah kampung yang terpencil yang berada di daerah kawasan Kecamatan Mangunreja. Nah, jadi di sini rumahnya panggung-panggung Baraya ya, zaman dulu. Junaon neng? Nah, jadi Baraya kesini itu rumahnya masih panggung-panggung ya. Dan alhamdulillah nih hari ini saya dapat bersilaturahmi ke sini Baraya. Dan di sini ada dua rumah panggung. Ya teh kampung naon namina? Babakan situ. Oh, Babakan situ. Nah, jadi Baraya ini nama kampungnya Babakan situ ya. Nah, jadi jalannya seperti ini Baraya ya, kalau ada temboknya tapi licin karena ini tanah merah ya. Nah, jadi Baraya di sini itu katanya satu keluarga ya. Nah, jadi Baraya di sini itu rumahnya panggung-panggung semua ya. Paling ge sabaraha hiji 7 paling nya sareng ieu teh 7 bumian. Ada amal majimat 1830 kilo. Iya teh. Oh berarti tos ieu oge nya tapi alhamdulillah. Desa Sukur mah pangpang Jumahan teh paling dia. Oh, kapung kurma dianggo Jumaahan ieu teh. Oh, masih. Lu pangpangna pada Morja. Mohon. Morja kedua di Eor, paling dia tah di Ceritali, tah di Pasir Salam di Bogo.
Tapi alhamdulillah masih duwi ka ayeuna ge masjid mah masih berguna gitu ku sadayana. Oh, anu terbengkalai mah madrasah unggul Pak. Lebar. Mohon dah lebar atuh Pak teh. Mohon. Ieu teh sadinten teh sabaraha kali Pak marabna teh? 2 kali Sadinten teh 2 kali. Oh, jam 8 enjing. Oh, teras siang deui. siang Ieu teh nila hunggul Pak? lagi mohon Oh. kami bawa tanah bawah Oh, jantan teu di hiji-hiji. ya kami sampun Jantan ieu mah istilahna mah kampung teh kanggo bapa mah kanggo urang deui lah khususna bersejarah sih kana teh nya Pak. Kampung terpencil ieu mah gitu. Bersejarah pisan. kami dikantunkeun teh kami kan anu masihanana teh luas pinten hanya hanggelu gitu Nyaman ieu mah asa teridoeun gitu nya. Titi mangsa tos puluhan tahun. Ayeuna dikantunkeun. kampung mah zaman deui dia nikahkeun teh Oh di dieu di lembur ieu Pak. Oh. kampung teh da aya wujud abi pinten pang sepuhna sareng pang payuna aya masjid teh desa pasuk suka syukur anu ayeuna jantan ke desa dikahan teh di dieu zaman deui Oh, mohon. Masjid ieu teh tos aya Pak. aya Oh. 1833 1833 ieu teh ayana teh. Masya Allah. Berarti tos sabaraha puluh tahun nya. 100 langkungnya masjid teh 100. generasi bener Ieu teh. Mohon. abi ge teh 65 akhirnya 40 tahun Yuswa teh nya berarti ieu mah tos 100 tahun nya usiana. Mohon. akhirnya di 2222 atau 280-an tahun. Jadi bukan generasi sareng Mohon. Mung ieu mah bumi teh ti kapungkur Pak panggung teh. di kapung gua teh. Teu aya nu permanen gitu ieu mah jantan istilah mah ditradisikeun kieu we nya. Abi ge dikitukeun dek para ngobetkeun motor sasaring mereka. Oh, mohon. Jantan ieu mah di bumi panggungkeun teh kahiji ngandung sejarah kadua-duana tos betah kieu pangintennya Pak. Oh, mohon. Upami obor media panginu kieu mah benten sareng Mohon da upami niat mah masing digedongkeun ge mampu wae nya Pak mung kaleresan seneng na kieu nya kieu we gitu. Pak. Ngiring videoan Pak ya. Kanggo ngabadikeun. Mohon. Itu nuju ngadamel naon Pak? Adamel ieu saung. Oh, saung balong. Saung balong. Oh. Kanggo eta dengan para di marab. Mohon. Ada di maraosen keneh caina nya. Mohon. Alhamdulillah. Aduh. Kapal dia. Mohon Pak, mangga.
Nah, jadi Baraya di sini itu mau dibikin saung buat marab ya, saung di balong. Jadi lumayan ya, cukup megah seperti yang kita lihat di sini. Nah, jadi di sini itu banyak petani ikan ya, walaupun kampungnya sangat terpencil, namun di sini penghasil pertanian ikan ya, atau pengurus ikan di sini ya Baraya ya. Nah, jadi ke daerah sini itu semuanya banyak empang atau balong ya di sini. Baraya Putra Sunda, itulah perjalanan saya tadi di Kampung Babakan Situ, Mangunreja, Singaparna, Tasikmalaya ya. Terima kasih untuk semuanya. Permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.